Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasil. Baru juga kemarin gue punya duit udah habis lagi aja duit teh. Teres banget, pakai apa kemarin gue gepoho. Ujug-ujug beak, duit teh beak. Gue nggak daun sampai doa buat makan iya mah. Mana ini gue? Bego makanannya daun sampah. Iya, sengen enak nggak lu? Enak kali ya, kayak kembangan pasti dia amis. Bona mangana. Daun apa lagi ini? Pasti yang ada. Lu nggak kagak lu lumayan tuh tambah-tambahan. Masih belum segini gua. Masih buat semangkuk mah kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak beneran. Mak seniknya. Kau beneran nggak bagi didik ya? Ingat lu udah di sini mau ngapain lu? Udah sampai lu mau? Gua bere nih banyak tuh loba. Naon? Nak boleh nak nagihan ya, nak nagihan. Ho, pakai bok nagihan ya, nagihan betak mak. Mending lu ujung nagihan wae, ikut teres sekarang kemarin gua pinjem duit tuh licik lu mah ya, nipu gua ya. Ih, anak ni nih, agak mengelewat hak minggu kan, wah nu tak nerek wae, ayo nak waktu nak maknya. Ih, perasaan baru kemarin lu ngasih duit ujung lagi wae. Lu mah licik lu mah ya minterin gua ya. Ih, mentang-mentang gua tua, gua kayaknya tanggal mah belum lama ini pagi baru 2 poe lu. Kan kata lu juga seminggu nagihannya. Ih, baru ke 2 poe 3 poe udah nagih wae lu. Astagfirullahaladzim. Tak ngesamiku, ya jatuh tanah ayah ngesamiku menjehnak maknya, menjehnak setol, lahat mak-mak ngesmikunnya. Mulu mayang. Ih, segala bihun-bihun lu bawa-bawa. Sini tuh kasih gua bihun seangkel. Ih, gua bayar setengah wae licik lu mah belum seminggu oge. Ini setengah wae bayarnya gua. Untuk menangi lu sesuai banyak nian. Untuk banyak nengah. Emang naik, kamu pas menang duit setengah, naik deh, ayo.
Embung iya. Main lagi gua setengah-setengah. Bunuh bayar, tanggung jawab. Gue buat beli ikan ini, ntar gue makannya daun sampo doang. Nggak mau tahu ya, nggak mau tahu. Maknya tanggung jawab sesuai ya, nah sesuai, nah. Mak ni sekian. Oh, Ulangan atuh kembalian gua buat beli uyan. nanti minggu bet nak maknya, nah tinggal minggu kayak ni, bunuh laknya, ingat, ulah setengah-setengah. Emang naik ke balas setengah-setengah, ha? Gue beli uyan gimana ini ngolahkan ini? Nak benuli nya, ayeuna eknaknya. Imah ni, jeung nini inyo ti makna. Apaan gua nih sering ngobrol sama elu? Ih, kos juri dulu ah. Mak yuk na, nini jeung nini inyo di makna imahna, endek nangihan. Kak beneran, kapanggih di dieu nanyaeun. Ih, no rumah si Irah mah no bawa kandang hayam. Nini du, No si Ijot no turunan rumahnya sono. aya geus nya. Ang nangihan deui inget minggu hakleup kudu full mayangna ulah setengah-setengah nya. Lamun malah henteu bener, engke dihita. Teh dihita ieu nya. Heeh, teh dihita. Ih, buat gua olah, Assalamualaikum. Ih, siat. Pengen balik dong. Tuh sampai gua ngalah lagi gua. Alhamdulillah ya panas. Gas barang. Ayam poe aya nama poe mau dikeluar-keluarkeun ieu ah. Nah, aing capek-capek maraban. Aing capek-capek ngalulukut. Eta kanggona aku sisa di pon si Siti. Dong seseni mah. Bawa pikiran. Kiting putih, ulah keluar itu nya. Kucing ke koy dantoran we saya tibang parab maya ari nya. Kucing. Siya kudu ngawaras ya Mega. Susuk maladog wae teh si Udin. Kucing. Kok ini duhut kala. Ampun. Emang wajahnya si emok ngider. Ari kumaha carana ieu nya. Ampun, boro-boro jeung mayat. Duit nage ludes leungit pan. Kumaha ieu ah. Aing kasih ijot apa ngijemnya. Wah, kasih ijot we ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dek naon, Neng? Ya ha. Dek naon ah? Bây đã lagi. Bây giờ là oh Nyaho, ya. mage nyaho. Alhamdulillah anh học mà Tapi ya. duit lah seep. Em. Mày than đã. Aya. Ya. Học vô lại anh mà. Đi yêu. Mak inyo sehat. Alhamdulillah, Neng. Neng sehat. Alhamdulillah. Digelis wae. Ruun ya. Emang gelis. Gelis lah. Dili dodang gelis silahila. Ngobat nyebut gelis. Alhamdulillah. Nyah me ah. Me. Ni maksud nak mayanya. Pak terus malayar, Neng. Tadi Kak Mangi Mahni. Seni. Oh Mahni. Ih. Mahni, di mana ni pohon ni pohon maksudnya maya nge. Maya hang setengah. Hang setengah? Hang setengah. Ah, gitu, Neng. Ih, tong dibereding ke mah. Bayawak. Tadi gelis ada usah maya awak. Salah. Kita baik. Ih, jorok banget ah. Ma ikut 5 juta nya 5 juta ayeuna ngalang asyulan mat nak ma
Hiji. Heeh. Lain geus 2 neng. Hiji. Nya. Perasaan mah geus 2. Hiji. Heeh. Atuh aya kemayal mah nya mah inyot ulah ngahan-hanaeun. Sok, dieu. Mana kadang-kadang ya mah mun mah hutang heula. Emang wak nu utang. Mul ah. Berapa neng? Mak itu 5 juta. Berarti lah 5 juta teh 52.000. Gede, cenah 25. Kan ada bunganya. Umah nulis. Bunga bangke. Tah, kodeng atuh ah. Dompet mah halus. Ini memang itu domenanya. Tuh, 52. Pinuh keneh neng. Duit di mana balik di kamane? Ya kan di nolan mak wajib. Dengar. 20, Lu 40, nak mulanya mak lu 50 berapa? 52.000. Ya. Jangan lain 2.000 atuh ah. Wih, Pada mana mau kalau kan 2000-an? abe tadi bolangan. Kayak mana bonus neng? 52.000 mak inyot. Alhamdulillah mulai pertama lu dah nya. Lunas. Lunas. Geus mau bayar deui. Lila ini enak betak mak. Ngelamun hetelusna ulah makbol, nya kudu nyanggungnya uap. Heeh, jeung ulah setengah malaina nya. Heeh. Geus heula nya. Kasih yang gas. Nya dina kasih. Nu buloten bulat. Mak ilah nya. Geus heula nya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ampun, eta jelema anu kitu nya. Kos itu atuh. Jadi pegawai kos kitu. Kurang banget ah. Alhamdulillah, pegawaian teh wae geus beres kabeh. Jot, aing boga perlu Jot, boga kaperluan kasih ya Jot. Aing boga perlu. Perlu naon sih Ira? Jot, dengekan Jot. Aing boga perlu Jot, harewas Jot. Hi, Jot, aing harewas Jot. Jot, aing minjem duit Jot. harewas teh ku gandeng, kadean ku RT tuh. Harewas aing minjem duit. Heeh. Allah, Hah? Allah. Segala awah-awahan saya pakai nahan duit kamari. Ku aing pake mayar emok. Dihimpaskeun. Kuat langsung dihimpaskeun. Aing mau hanya ngadenge di Ira. Aing ojeng mayar sekali-kali Aing apa acan, bodoh? Jot. Hah? Aing ojeng mayar sekali-kali acan, duit lapan leungit. Leungit. Oh, kamari. Bahasa aing mana teh kan langsung murah meureun. Hi, bohong wae. Eta teh abeh bung mayar meureun disebut eueuh, disebut leungit. Aing minjem, Jot. Allah. Nya, maaf wae Allah. Maaf. Allah pisan yang si Imas, yang ngiriman si Imas nya. Kasih seni. Si Mas di imah wae oge jeung dulureus ya. Duit tadi dikirimkeun ka si Imas. Aing kumaha Jot Aing kumaha majelila kene tangsuran. Kasih seni nginjomna. Hah? Di seni. Sekolah harewas kos kana budak gua ya. Kata si Sani ge mau beda ieu tembalna kos kitu. Boga mehna mah loba. Hah? Hah, Poin didoakeun ya Allah. Mudah-mudahan si seni bukan duit ya Allah. Amin. Aing kasih Sani sama itu di bed. Hi, Allah. Mun aya mah daang ge malah mere iya. Duh, eta teh bener apa henteu leungit teh duit nanya. Lamun cenah leungit mah karunya. Duh, Ira. Sani. Masalah deh si Sani masalah nyayang di dia ge enggak liar. Nih gara masalah ieu geus kaceger Kumaha ampun aing kasahada ya unjang minjem teh. Si Ijat ku kabina deh Si Sani teh kapanggih. Kudu ka mana deh ngaloyongna ka mana? Ampun Ijot, tetep kuat percaya ka aing Ijot. Tibang aing jam duit nya teu sabar ieu jeung sakali setorna kudu diberes si Ijot mah.
Senang tadi bayar suan ku aing ah. Kon kamu teu boga duit ku yang mau dibayar saya jat. Saya mau teu boga tarasi sok meta oge ka aing. Aing kumaha, mudah-mudahan we si emok eueuh liwat. Mudah-mudahan we si emok pohon. Mudah-mudahan we si emok gelok itu pikir. Assalamualaikum. Panjang umur nasya. Waing keur di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya wab. Ya wab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat? Sehat? Diuk. Ini sehat? Alhamdulillah sehat banyak. Ayo nak. Ya, bik nah dia nya hok melin ya. Nek lagi han bang emok. Ya ada nahaun. Kot bau bangkai baret. Ai lagi hanya ingat lagi ahan. Tuhan tanya nama ampun. Ni ini ilah minyak na halita 5 juta ya 5 juta ingat 5 juta Buludes 5 juta nya bayaranna dak 52.000 sehari bayar ya itu coba duit di mana? ayeuna bayar Dengarkan. ek nambahan yang beli make up nek nambahan atau alhamdulillah nek nambahan mah jadi dilembangkan 60.000 nya lumayan Hajan lolos lawa kamayar ayeuna. Kudu bayar eta kan bayarnya 52.000 kamu nek nambahan 60 hajeun bayar Dengarkan. Sok Ya, sok kamari keur menang duit teh. Ah. Duit na murah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aing boro-boro aing jeung kabutuhan aing jeung manarkeun jamban jeung meuli bolan. Aing ujung meuli cabe-cabe aja. Lu nak leungit, nak leungit. 5 juta leungit. Ayeuna boro-boro jeung mayar aing kumaha? 5 juta leungit. Duit nak. Ayeuna henteu bisa mayar gitu. Ayeuna henteu bisa mayar. Lunaskeun we, Nak kumaha tuh gak di mah gunung arunya nya. Tak ini nya. Udah halang atuhnya. Kudu ngasihkeun ka ini mah nya. Bung, hanya dengek naon. Kudu tanggung jawab ya. Teu yakeun nyohot tah hayang 5 juta. Geus aya peraturanna keur ngumpul ayo kudu tanggung jawab. Enggak mau tahu nya kudu dilunaskeun ieu tah. Henteu jigakeun minjepna, meni bohon-bohon hayang minjem 5 juta. Ini diusahakeun 5 juta jeung mini. Eneng kiran mak ya ulah mak nyet. Ayo kudu janggung jawab enggak mau tahu ya. Itu urusan ini ilah nek leungit nek umaha nya enggak mau tahu. Bayar aja. Ampun. Bayar. Wah, hai bayar. Ugala. Lagi nak ngihat, tu batul bala leuneuh, tu mayalna nini inyot, nini cini, ieu doang anu mangol, enggak mau tahu bayar. Engke. Ya nge ayeuna. Engke kana beunama geus mak nyet, kana beunama geus mak gol. Saya kos monyet. Kumaha ieu urusanna ah? Emang aya moal. Bayar ieu. Astagfirullahaladzim. Ini. Ya, lena maknya jomel mah hing. Mudah heuting wae. Bayar, hadi bayar. Lah ini. Lah. Ini. Bengok, ini bolot. Awas ya, ha? Pokona mah nya minggu ijuhan kudu mayar. Lamun teu mayar, ulah nyalahkeun eta Jo imah.
Thì tak quay. Oke. Awas, awas. Ingat. Ingat ya. Ayo nak maya wayah nak ya minyak di bawah ya. Ingat ni alat minyak doang. Lamun minggu alep henteu maya. Para buatan di imah di nyokot. Ayo ame. Amun belu jeung imah nak digusul. Naon sih? Jangan meja aing mah arek di bawah, arek di kamana kan? Ulah. Iya, ku aing ya. Bawa teu mayal-mayal. Meja aing mana di bawah geningan. Umuris, di puasa sia kadinya tak puas. Berat, iya berat. Jangan tak bayar nye, yang penting menang meja. Aduh mak ya, anjing dihalep untuk buka meja.